Di Karaton Majapahit, Prabu Hayam Wuruk keur ngobrol jeung rakyat-rakyatna. Wargi Karaton, dengekeun dawuh Han Sim Kuring. Majapahit kudu jaya, rahayat kudu rahaja, negeri kudu makmur santosa. Daulat Prabu, kami setia ka Majapahit, ngawula kalayan suci hate. Prabu, sim abdi mah satia, aya hiji sumpah nu kudu abdi ucapkeun. Sim abdi henteu bakal ngarasakeun palapa. Samemeh Nusantara ngahiji, ti Jawa, Bali, Sumatera, nepi ka Maluku, Kalimantan, Sumbawa. Gajah Mada, satia pisan maneh, kade kudu wijaksana ulah ngaruas rahayat, tapi ngaraksa ku adil. Saukur Jembar, tapi aman tur makmur. Jalan raya lempeng jeung lega, pasar rame ku rupa-rupa dagangan. Hayang narajang Majapahit, moal gampang musuh. Kami pati satia pasukan siap narajang majeng ka medan perang pikeun nagri. Wargi sadaya, ayeuna Majapahit jaya. Sadayana pulo geus ngahiji, rahayat sugema, nagri masur, jadi panutan ka sakuliah jagat. Tapi zaman teu bisa dicegah, runtuh datang ku perebut kakawasaan, Karajaan Agung akhirna surut, jadi carita pikeun urang sadaya. Nagri kukungsi Jembar. Ayeuna ngan kari carita, tapi piwurukna kudu disimpen, jadi pangeling-eling pikeun anak kincu.